Bismillahirrohmanirrohim. Paslon ari ieu eta hiji pasal fi bayanil a'yanin najasati, tetep dina ngajelaskeun benda-benda najis. Bisi hilap deui anu disebat najis teh basa eta duka pangawasan irahnya nyaeta logatna najis teh kotor we najis teh. Jadi najis teh naon cenah? Kotor. Ngeun aya kotor secara lugot, najis secara lugot, aya najis secara istilah ahli fikih. Upami najis cek lugot, cek asal bahasa nyaeta sakur-sakur nu kotor we nu geuleuh nu jijik, seperti umel atanapi leho, seperti leutak, eta teh najis. Ngeun sanes cek fikih da leutak teh cek fikih mah suci, tiasa kacanak salat. Aya deui najis cek istilah ahli fikih. Ari najis cek istilah ahli fikih mah nyaeta sakur perkara anu dianggap kotor cek syar'i, anu ngahalang kana sahna salat lamun kacanak salat. Janten najis cek ahli fikih mah lamun kacanak salat atawa antel keur salat teh kana eta nu najis, maka salatna teh janten teu sah. Sok sanajan katingalina teu kotor teu geuleuh. Sapertos tos dijelaskeun basa pangawasan basa eta, sapertos anu kalebet najis teh saperti arak. Arak najis teu kenging antel, teu kenging kabawa nuju salat. Najan eta arak teh katingalina mah teu geuleuh misalna. Nah hadirin ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, an-najasatu ari pirang-pirang najis salasun eta ayati tilu. Najis teh ditilik tina segi hukumna sareng ditilik tina segi cara nyucikeunana. Najis teh aya tilu. Ditingali tina naon najis aya tilu teh? Ditingali tina segi hukum jeung segi cara nyucikeunana. Naon nu kahijina? Mughalladatun. Nu kahiji aya najis mughalladah. Terang hartosna ibu-ibu bapak-bapak mughalladah. Naon hartosna mughalladah teh? Lamun cek anu sok ngaos tasrifan mah mughalladah teh hartosna teh anu diberatkeun isi maf'ul. Gollado yugollidu taglidon fahuwa mugollidun wadzaka mugolladun wadaka mugolladatu wadaka mugolladun wataka mugolladotun. Hartosna mugolladoh teh najis anu diberatkeun. Kunaon sababna ieu najis disebat mughalladah? Sabab anu kalebet najis mughalladah berat, rada lumayan beratna dina nyucikeun nana disebat we eta najis teh najis mughalladah. Hiji tah. Nu kadua wa mukhaffafatun. Nu kadua aya najis mukhaffafah. Najis naon? Mukhaffafah.